Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa balad bedag bager di mana wae ayana. Mugia dararamang sadayananya naraskeun pedaran ngeunaan tata krama basa Sunda. Ayeuna urang majeng kana pedaran ngeunaan kecap cager, damang, pangestu atanapi pangesto. Kecap-kecap eta aya patula patalina sareng kaayaan awak. Upami dina basa Indonesia ngagunakeun kalimah apa kabar, tah upami dina basa Sunda mah nganggo kalimah anu tos moal direk deui nyaeta kumaha damang. Tah dina eta kalimah aya kecap damang anu hartosna sehat. Kecap damang dilarapkeun dina basa lemes kanggo batur. Ku kituna sok dilarapkeun dina kalimah patarosan kumaha damang. Patarosan nembe tiasa dijawab alhamdulillah pangesto atanapi alhamdulillah pangestu. Tah anapun kecap pangesto atanapi pangestu eta dilarapkeun dina ragam basa lemes kanggo nyalira. Contohna sapertos paguneman anu ieu. Kumaha damang Kang? Tos lami teu pendak ieu teh. Alhamdulillah pangestu Sep. Kumaha samulihna? Aya oge kecap cager. Eta oge sami hartosna teh sehat. Kecap cager dilarapkeun dina ragam basa anu loma tur tiasa dianggo kanggo urang nyalira sareng oge kanggo anu sanes atau napi kanggo batur. Contohna sapertos kieu. Yayan, kumaha cager maneh teh? Geus lila teu panggih euy. Alhamdulillah cager dang euy. Ka mana wae maneh oge tara katempo geuning euy. Tah aya oge patarosan. Kumaha upami nganggo kecap sae kanggo ngawaler patarosan kumaha damang. Numutkeun pedaran tina grup ngamumule basa Sunda nya dina Facebook. Janten kecap sae mah mibanda harti bagus dina basa Indonesia na. Janten merenahna dilarapkeun kana barang atanapi kana sifat. Contohna kalimah ieu. Motor Kang Irfan mah sae pisan. Alhamdulillah katingali saena motor teh enga dicet. Nagaleuh di mana acuk teh Kang meni sae. Raraina sae geulis pisan. Nah saterasna upami kecap sae merenah dianggo kanggo ngawaler kumaha damang tapi tara aya anu ngaduakeun ka anu teu damang atanapi kan udur teh kieu kalimahna. Mugia sing enga sae deui nya tara aya nu kitu aya oge mugia sing enga damang deui. Nah kitu rupina mung sakitu pedaran dina neungeut ayeuna mugia mangpaat. Hatur nuhun dina perhatosanana. Hapunten oge dina kalpatan sareng kakirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.